Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Nafa Adnan Salman Haidar di kelas 10 MIPA genep. Jadi abdi bade mawakeun tugas dongeng nyaritakeun sasakala batu nu bisa ceurik. Kacaturkeun zaman baheula di hiji desa atawa lembur di sisi gunung nu aya di wewengkon Kalimantan, aya hiji awewe randa nu hirup bebareng jeung sareng anakna. Awewe nu umurna geus mangkat rumaja atawa sawawa eta budak awewe teh kacida geulisna. Da cacak lamun cicingna di kota mah tinangtu geus jadi pamajikan sudagar kaya atawa kaum bangsawan. Sok sanajan geulis rupana eta budak awewe teh ngabogaan sipat anu goreng, adigung jeung kacida pisan ngedulna. Lamun indungna indit ka kota rek ngeangkeun hasil tatanenan jeung suluh, anakna teh tara diajak, sok sina cicing we nunggu di imah. Tapi dina hiji poe mah anakna teh diajak ngarah apal kayaan kota sarta ngarah nyaho kawas kumaha ripuhna nu jadi indung dina soal pangabuhan sapopoe. Puguh we anakna ngarah sabungah na keur diakeun ka kota teh. Da puguh arang langka nyaba, manehna tuluy dangdan sateker kebek, ngarah katinggal leuwih geulis. Pas subuh arindit ti imah teh lelempang. Inditna mangkep suluh bari angkribung ngajingjing sarta nyunyuhun karanjang nu diisian ku hasil tatanenan jaleun ka pasar. Ari anakna mah leumpang ti heula, ngagandeng teu barbawa nanaon pisan. Dangdana ginding make papakenan nu wareuteuh. Sabalikna ari indungna mah make papakenan teu eustuning basajan pisan, make papakean nu biasa dipake gawe sapopoena. Di jalan disampangan unggal panggih jeung jelema teh weleh wae maruji kana kageelisan budak awewe teu bari pukpok naranyakeun ka indungna. "Leuh aya ku geulis eta si Nyai, tuang putra eta teh Bu?" ceuk nu nanya. Samemeh pok indungna ngajawab, kaburu dipihilakeun ku anakna dijawab kieu, "Oh sanes, abdi mah sanes putrana tapi dununganana. Ieu teh pakacar abdi," ceuk budakna teh bari nunduhkeun indungna.